Tah ieu dina I'anatul Tholibin juz hiji halaman 240 aya kanyaah Kanjeng Rasul keur pikeun urang nu jadi pejuang rupiah, pejuang napakoh supaya dijembarkeun dina urusan rizki cenah dibaca geraya faidatun ukhra warodat anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadisa sahihatin kasirotin amaro biha ba'du ashabihi. Jadi ieu teh dina sababaraha hadis aya anu soheh bari seueur lah. Sebagian sahabat Rasul teh miwarang ka para umat-umatna teh li tausiati rizki supaya dijembarkeun rizki bari barokah cenah kitu Qala ba'dul arifina wahia mujarrobatun libasti rizki. Ieu teh sebagian ahli marifat geus nyobaan. Mujarab ieu teh keur pikeun ngajembarkeun rizki teh adohir wal batin. Dari rizki teh kan aya dohir aya batin. Wabil khusus anu dohir malah kauning aku urang sadayana. Nya harta, nya sehat, budak soleh, hate tenang, batin teh gitu. Mautna husnul khotimah teh eta batin. Wahia hadihi bacakeun ieu la ilaha illallah ma'al malikul hakul mubin kula yaumin mi'ata marroh. Bacakeun la ilaha illallahul malikul hakul mubin. Eta we bacakeun 100 kali unggal poe teh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim astagfirullahal adim atuh tambahan gitu. Kula yaumin mi'ata marroh eta ge baca 100 kali tak kada inget-inget. Tapi wastasana kasirun minal asyahi antakuna baina sunati subhi wal faridoti. Tapi para ulama-ulama guru urang sadayana teh ieu teh langkung sae sok nyebat sae nama di aosna saenggeusna salat sunat qobla subuh sameme salat fardu subuh. Jadi tanya sameme salat fardu subuh geus salat sunat subuh teh baca ieu la ilaha illallahul malikul hakul mubin jeung subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim astagfirullahal adim 100 tameme salat subuh teh. Pain patat pidalika lamun teu bisa ayeuna meme salat subuh teu nanaon pak bada salati subhi wa qabla tulu isyamsi. Cenah teu nanaon dina saenggeus salat subuh oge sameme bijil panon poe. Geus salat subuh atuh bacakeun eta teu nanaon cenah. Pain patat pidalika pa inda zawali lamun teu bisa keneh sok bacakeun samemeh lingsir panon poe berarti memeh duhur urang kudu geus aya di masjid. Palayan bagi lil abdi ayyuh liya yaumahu anha ulah nepi ka ayeuna urang teu pernah maca-maca eta acan. Cenah teu bisa ayeuna geus memeh subuh geus subuh jeung pas lingsir panon poe iraha we kaburuna baca kalimah ieu insyaallah dijembarkeun dina urusan rezeki. Mudah-mudahan urang sing beunghar di paparinan kabeungharan ku Allah bari barokah bisa dibawa ibadah gitu tah euy.